Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa ibnu abi dunya sareng tos ngariwayatkeun aya rawa ibnu abi dunya. Annal hajar al-wahida minha sayyuna batu anu sahiji min hati itu jahannam teh. Hiji batu di neraka jahanam eta laudi ala jibali dunya lamun andai kata eta batu dituna tina gunung dunya ladzabat minhu yakti ancur itu jibalud dunya minhu tina sabab eta hajarul wahid hiji batu neraka tuna ka dunya ancur jeung dunyana wa anna ma'akul insan jeung saesuna sarta saban-saban manusia minhum titu ahlun nar hajaron ngabogaan batu wasyaitonan jeung setan. Ji ahli neraka mah pasti bakal bareng teh jeung batu jeung setan. Mal pikeun ka batu setan. Kamu lamun ayeuna batuna loba. Bat hiji wae dikanuyakeun hancur. Wal hakimu ngariwayatkeun ayeuna Imam Hakim wasohahu jeung tos nyohehkeun Hakim kana ieu hadis annal aradina sami saesuna pirang-pirang bumi anu 7 bumi teh kan 7 lapis baina kulli ardin eta tetep eta baina kulli ardin eta tetep antara saban-saban hiji bumi walati taliha jeung bumi taliha anu nyanding lati kana itu ardin masiratu khamsati amin ari jarak 500 tahun. Bumi teh 7 lapis antara lapisan kahiji ka kadua katiluna teh jarakna teh 500 tahun. Matak aya ilmuwan di luar negeri nu ngabor geuning nya rek nepi ka inti bumi kadon panas teh kuateun kadon ruksak ada mah bisa tuh eta mah meureun karek sakumaha atuh 500 tahun ya cek keterangan karena nepi eta teh kerek lapisan hiji ka lapisan kadua gitu baina kuli ardin walati taliha fal ya mangkari bumi ayeuna anu panuhur anu luhur min hati itu arodin eta ala dori hutin ayana tonggong lauk tonggong lauk cin lapisan pangluhurna teh cin palingan sok aya film Pulau Maju. Qadil taqwa anu ayeuna nyata-nyata patemu naon tarapahu dua matana itu hut pisamai di langit. Matana teh tepung di langit. Dua mata bakat kubadagan. Wal hutu jeung ayeuna ari eta lauk teh ta'ala sohroh aya luhureun batu gede. Wasohratu jeung ari batu gede eta biadi malakin aya dina leungeun malaikat. Digana mah eta malaikat malakul arsy meureun. Wasaniatu jeung ari ayeuna kitu bumi kadua mah eta sijnuri. Jadi penjarana angin. Pusat angin tah lapisan kadua. Palama aroda mangka samangsa ngarepkeun sallallahu taala Allah taala aya lika kang ngarep ngaruksak Allah Adam ka kaum Ad amarab miwarang Allah khazinarihi ka penjaga angin ayyur sila kana ngutus itu khazin alaihim ka itu kaum Ad rihan ka hiji angin tuhliku menu ngaruksak rih ka itu kaum Ad. Gusti Allah cenangin wayang lapisan kadua jig arinit kali kaum Ad ruksak cenah teh porak-porandakeun orang ada wayana itu malaikat penjaga eta angin teh ya Rabbi duh pangeran abdi arsil ayeuna ngutus Gusti alaihim ka kaum Ad minarihi teh imaho ieu meureun ha imaho minari tina angin qadra munharas sauri karena kira-kira saukuran segede liang irung ayeuna sapi Qala ngadaulah
lahu ka itu malaksa al-jabbar Gusti Allah nu maha al-jabbar tabaraka wa taala. Gusti cenah atuh tos we cenah ayeuna sagede liang irung ayeuna sapi cenah diutus teh cenah atuh ngadua Allah idzan mun nalikana itu qadra mun horos saur takappa mangka bakal jungkir non al ardu bumi waman alaiha yang makhluk nu aya di itu bumi. Ulah cenah gede teuing sia teh. Usina sakumaha sagede liang irung ieu cenah bocorkeun cenah. Montong sia teh. Atuh cenah sagede liang irung sapi mah alhamdulillah teh balik cenah atuh. Walakin arsil tetapina ayeuna ngutus ngirim anjeun alaihim ka itu kaum abi qadri khotamin. Kira-kira segede ali segede cincin fahya alatikal Allah fahya itu hikayat lah eta alatikal terus ngadosa Allah pikir tadi aja tina dawahan kitabna Allah anu mulia ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alatu karramim ma tadaru tepat-tepat dininggalkeun itu rih angin teh min syai'in tina perkara atat anu geus datang itu rih alaihi ka itu syai' illa ja'alatu an ngajantenkeun rih kana itu syai' teh karomim seperti perkara anu hancur atau nabi jika abu gitu tah jadi ku angin eta mah kakeunaan ku angin eta wah hancur labur geus eta teh lianna teh karek dibukakeun tina lapisan kadua piwarang aos sagede cincin. Az-Zariyat ayana ayat 42. Wa salisatu ari bumi katilu mah eta piha eta tetna salisate hajaratu jahannam. Ari ayeuna kitu batu neraka jahanam. Lapisan katilu batu bukun. Warobiatu jeung ari ayeuna kaopat mah eta piha eta tetna robiah kibritun ari belerang. Kibritu jahannam ari ayeuna belerangna jahannam. Lapisan bumi kaopat eta belerang unggul. Kalau ngada sahabat ya Rasulullah wae Kanjeng Rasulullah. Alin nari kibritun dupi ayeuna eta tepi ke neraka teh kibritun ari ngagaduhan belerang. Emang cenah di neraka aya belerang cenah. Dupi cenah di neraka aya belerang Kanjeng orang ngadaw Kanjeng. Nah aya cenah. Waladi nafsi biadi demi dat anu ari awak kaula eta biadi aya dina kakawasaan lagi. Inna fiha la audiatan. Saestuna di itu neraka teh. Audiatan aya ayeuna jurang. Min kibritin tina belerang. Lau ursila fihal jibalu lamun ma andai kata diutus atau napi dituna bihana itu audiah tina al jibalu gunung-gunung ar-rawasi anu ayeuna karokoh lamaat yang dihancur itu jibal. Walau misatu jeung ari ayeuna bumi kalimana lapisan kalima pihana itu ardut teh arodin. Aya tu jahannam ari ayeuna pirang-pirang orai neraka jahanam. Aya batihana pun bumi tah. Inna apa saesuna pirang-pirang cangkemna itu hayat eta kalawiyati seperti jurang. Wih, patang jurang wan leutik. Tawasaw anu ayeuna nyeuredan, nyeureud itu hayat macokan. Al kafiru kajalma kafir alas ata kalawan ayeuna kitu macok temenan. Palayap ko mangkateu nyisa minuti itu kafir naon lamun daging halawat min luhureun tulang beak cenah. Daging luhureun tulang teh tulang bungkul dipacokan cenah teh eta orai jahanam. Wasadi satu hari bumi kagenep mah eta fihi eta tetepna itu sadisa qoribu jahanam ari pirang-pirang kalajengking neraka jahanam. Inna adna akrobin saesuna panghandap-handapna kalajengking min hati tu aqorib eta kal bigol jiga bigol al mukifati anu
aya pelana peranti naik tadribu ayeuna nengelan itu aqarib maksudna temacokan al kafiro kajama kafir dorbatan kalawan ayeuna tengelan tunsihi anu matak mopohokeun kana itu ayeuna kafir non dorbatuhu tengelanna itu tunsian matak mopohokeun kaya itu kafir dorbat bakayna teh naon dorbatu hatengelanna itu ayeuna qarib harro jahannama tina panasna neraka jahannam karek dipacok ku ayeuna kalajengking jahannam bakat ku nyeri pisan poho kana panasna jahannam wasabiatu jeung ari ayeuna bumi ka 7 meter ya tetepna itu sabiha iblisu ari si iblis muspadun anu dibelenggu diborgol bil hadid ku besi yadun amamahu ari hiji leungeun eta amamu aya hareupeun iblis wa yadun khalfahu jeung ari hiji leungeun eta khalfahu aya tukangan iblis dirante hareup tukang rante Aida aroda maka di mana-mana ngarepkeun sa Allah Gusti Allah ay yutlikahu ngaresot Allah ka itu iblis liman pikeun jalma sanggersakeun Allah min ibadi ti pira hambana Allah atlaqahu mangka ngalesot ngalepas Allah ka itu iblis Allah dek ngeresakeun ya ngagoda si ieu ahli ibadah Allah dilesotkeun jeung sia goda si anu wa Ahmadu wa Tabrani wa Ibnu Hibban ngariwayatkeun ayeuna Ahmad Tabrani jeung Ibnu Hibban pisaina sahih Ibnu Hibban wal Hakim Imam Hakim wa sahahu nyahekeun Hakim ka hadis inna finari saysan di neraka teh hayatan aya pirang-pirang orang ka amsali anakil bukti seperti pirang-pirang umpamana pirang-pirang punuk onta segede punuk onta oraina ge pararabah talasau anu nyeureudaan naon idahuna salah sahijina itu hayat minal lasati tina ayana seureudana payajidu mangka mangihan si jalma harroha kana panesna itu lasah sab'ina horipan 70 tahun diseureut saseureudana teh nyerina 70 tahun karasakeun wa inna finnari saysun di neraka teh aqoribu aqoriba aya pirang-pirang ayeuna kitu kalajengking kam salil bigoli seperti umpamana pirang-pirang bigol al mukifati anu ayeuna di selaan di pelanaan tawasangu ayeuna nu nyeureudaan nu idauna salah sahijina itu aqorib alasata kalawan seureudaan saseureudaan payajidu mangga manggihan itu jalma tanapi kafir waha kana ayeuna nyerina itulah arba'ina sanatan 70 tahun cetik dewa turmudi wa Ibnu Hibban riwayatkeun Imam Turmudi Ibnu Hibban pisaina sahih Ibnu Hibban wal Hakim sang Hakim sahu nyahekeun Ibnu Hakim kana hadis anhu sallallahu ti kanjeng sallallahu fi qauli tabaraka wa taala dina dawan Allah ma berkah sareng luhur Allah kal muhri surat Al-Kahfi ayat 28 qala ngaruh kanjeng ka'akriz zaiti seperti minyak anu kiruh ida qurba mangka di mana-mana deket itu maun ila wajhi kana beungeutna kafir sakotot mangka morotol ngelupas naon parwat wajhi kurit beungeutna si kafir pihina eta maun wa tawdi al-fatihah.